maneh makal naon ti imah? Pangmawakeun bekal ku mamah. Yeuh, urang mah tadi dititah jualan ku bapak. Jualan naon? Biasa minuman. Anjir naon eta isina? Sabar. Anjay ngeunah kieu. Cik nu hiji deui. Sok. Wow. Asik wah. Minta anjir gado-gado. Komo urang dibekalan daging. Oh, sombong anjir, can puguh oge. Entos atuh, mending mam dulu. Cik, bekal si Udin naon? Mamam ini gak apa-apa. Wadah hunggul alus isina bubuk rengginang. Atuh kumbay we atuh. Wah. Baiklah, mangkokan. Cik naon eta hiji deui? Naon bubuk rangginang eta teh? Da ngeunah ieu teh. Cik ngasaan. Ngeunah geuning. Mantap. Tara. Wow. Naon sia? Gak mau gak enak. Naon eta? Cik, buka. Buka gerak. Buru. Tuh, ketan hideung. Anjay. Ngewa menikot hidung. Si Udin mama keranginang ajeng ketan hidung. Kunaon sih? Gak apa-apa, suka kan lu anjir? Bikeun ka ucing. Anjir, ucing horeameun ka ucingkeun oge. Hah? Wow, akang bekal naon? Wow. Waduh, cik ngasaan urang. Bekal naon maneh Umar? Hah? Mawa ieu hunggul. Cik, tuh, pangnyenkeun sop ku mamah teh. Seger jigana meni anteng ngadaharan bubuk rangginang Sudin. Ari bayi bekal naon? Duh, teu apal. Duh. Soalna titah jualan minuman. Mana? Tah, nu hiji diinum tadi euy. Wah. Ini teh beneran loba varianana. Yeuh. Wah. Segitu berapa? Oh, ini 5 ribuan sok. Tah, hayang. Wah. Saya mau. Aku mau juga. Sok nyokot. Makasaan yang rasa naon? Seger. Sabarahaan ieu? 10 satuna. Oh, Udin ngasan ketan akunya. Ngebul keneh euy. Berapa ini? Ketan murah. Tapi ngeunah ieu. Da kumaha nu masakna. Bener.